jelema masantren can melalui khususiyah ge geus diinkaran kagarak mondok doang jadi pergunjingan. Ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang bari sakola tante di pasantren modern apa salap ai si Asep dek ka mana hirupna kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha tak budak masa depan suram si Asep kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang geus diinkaran dinaha-naha kurang lembur bingungeun zaman internet masih masantren salapi dek ka rumaha sia hirup ka hareupna boh budak mun deuk masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka dituna ngojek sia kajeun kukumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo Beladirna si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Kuari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh si Asep hebat jasa ya. Kuari dihitung-hitung teh 10 tahun. Beuh luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jahe teh si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awewe arembungan mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun cenah rencana kawin cenah geus 30 tahun huis geus mulai aya tawaran kawin cenah moal wakah heula emang kunaon lah cenah hasil maksud cekeuna teh waduh jasi atuh sakitu bang geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung nu bisa mah aing teu bisa deuk naon tuh deuk riyadhah bener ya tereh Junaidil ya dek Allah cekeuna ka mana ka Gunung Karang wah jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana guari mangaheyeuk dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih jelek kebeneran aya terus kunyana diolah zikir terus bae datang ka tijahar datang ka kopi ulu mulai bajuna cumplang-campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad sep baju asana aing maneuleun sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain cepit atuh jama kesupuh para rugus sia sih sabenerna kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur ya Allah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran kurang nonton golek yuk aya orkes deui henteu bae nyana mah serba henteu gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapana geus bingung Sep aing maneuleun sia sana waduh sia sih deuk jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang-campling kieu kadang-kadang aing maneuleun sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia deuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah
anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan emak kula mah geus urusan Aisyah deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah boh bedak sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka pulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah da lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus Masya Allah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngajinya nama ayana lain diharap di tukang bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ya budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjal nyana sial aing atuh sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah yang bari ngaji si kiai cerdas sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Cep ieu ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditukir diuk bae kok ya di dia geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mentak aneh nanya ke tukang kopi B ya ayo tadi tuh ngopi ya tira ti isuk jangan nama ti isuk heran aing ka sia Asep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang campling tinggal cumcang campling lain deui Sep ayo tuh orang balik henteu anun balik ulah mandek di dieu bae henteu ayo ieu kajeun ieu naik di dieu gua ditawar tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo dihareup di dieu dia moal henteu ayo ieu babareng aing bareng henteu ieu mah moal mandek di dieu bae radan oh teu jadi geus begitu datang ka iba Asep keur azan Allahu akbar eta lain Asep magrib apa tadi diajak cara moal tanyakan coba ka urang dia eta tadi Asep emang kadiana ira jasar gaya di dieu jisial urang si Asep kumaha ieu lalakonna wah geus mulai tah ieu cumplang camplingna geus kaliwat ku hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep ya. Naik derajat si Asep aju kunaon betul lagi ayo bah supaya yang laku baik gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tangan tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanu mah ese cenah musuhna emas bae nu aya pan aya tuh di ih nyahoan si Asep Sep, sia emang kunaon ya bisa nyahoan gitu enggak sulah sebengas pokoknya eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang Masya Allah isi Asep wah tuh mulai ayah seminggu kan Waalaikumsalam Sep iya telaku-laku pugu iya naon kula umur saya 30 can kawin sarua teman lain gitu saya sok sarua gitu atuh sarua masalah
ente mah minta doa na bae aya Asep onam sama teu kawin kita mah aya tung geus teu kudu kawin lah ente mah yang doa na bae anak aya kade ciduhan we cain poh tah geus ka ditu bau balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bulan Rajab Malende ya kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh nu hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna tersep kuari paling cinta nu tatadira geus istimewa ngan si Asep na bae kuari embungeun nah ielah nu mantak disebut nakiroh maksudah awalna mah nakiroh dicemooh watuk sodusanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakiroh maksudah lantaran geus aya siril khususiyah kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na panceg dina khususiyah baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tatadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia kamari masih itu ngabereleng mobilna neuk make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 nah tapi ku ari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge ku ari mah geus muriangan we etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh kanu nyieun dunia bae geus melalui riyadhah mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieur-sieur acan dina hatena kuari mambung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun teu nyacad ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacad ketika urang di alam urang berubah cilaka nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah aya tangulak ta'aluk putul apa tali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jang ngaganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipiceunan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mati jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kukumat ka sorbanna bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung syaiton
babarengan sa mobil rejeng, babarengan di DPR diuk, babarengan di MPR diuk, babarengan di pabrik diuk, bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh, cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahaneun ma'isyah boloon. Tuh kan, ayo setan terus tayu mah ku si Asep setan bisikan dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan, geus eueuh dunyan, geus eueuh nafsuan, geus eueuh setanan. Murni luar biasa. Asep hiji be Allah, masih Allah eueuh di jero hate. Kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere, nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta, pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha, ayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab diri nama eueuh maksudna naon, dunia geus teu hayang, makhluk geus teu resep, nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah, berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah. Nu mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana, orang di jerona aya Allahan. Kurang kumaha si itu udeng-udengna gede, kurang kumaha si itu kasep jeung hebat, tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan. Kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara, saha nu daek cium tangan ka jawara, malah mah hayang nampiling ka jawara. Mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina, horenganan hate nu berhate jawara. Kos gitu. Nah iyalah nu mantak nyana sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep, tapi jelema cintaeun, tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan. Bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud ka nyana aya Allahan. Kos gitulah si Asep, wah istimewa. Nah awalan litun karo keur ngalalakon, kadua watuk soda saniat badat tamakkun minak, maka payazharu ilayhi sahibuha badal khopa, lahirlah rahasia kawalian sahibuha nu boga rahasia tersebut badal khopa sabada nyepi. Mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan, moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna, ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna, neuleuh Mama Bakri, ulah neuleuh Mama Bakri kebelah dieu lah baheula keur perjuanganna, neuleuh Mama Sujai, ulah neuleuh Mama Sujai kebelah dieu na neuleuh perjuangan memehna, neuleuh Mama Satibi kayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuanganna, neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bangka dieu na keur memehna, coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busur kalim belah dieu na. Wow luar biasa. Deuleuh perjuangan baheulana, ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna, deuleuh perjuanganana pahit anu luar biasa. Kapahitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae. Aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya embung nginum. Urang mapan eueuh ge di teangan, nya mah geus aya ge embungeun. Bandingkeun urang jeung Mama Khalil. Hayu coba deuk kumaha tah. Dumantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae. Ngahiji jeung jawara urang jadi jawara. Ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi. Ngahiji urang jeung petani urang jadi petani. Atuh naon bedana? Naon bedana? Ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae. Atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang. Casingna doang kiai, mesinna ieu mah mesin bok-brok. Tak eta wararese ge ngebersihan batinna sabada khofa. Be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilip. Maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah. Geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai. Oh lah bertanya ka aing, engke bae geus jadi kiai memewahan. Pan geus jadi kiai jadi memewahan, geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah. Kuarina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun, ja duit mah loba di bank. Itu apa bari teh kos kitu mah tapi lah dididik. Kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim. Kunaon teh dimodernkeun, modern ge teh jurusan jahanam. Ieu mah deuk dimurnikeun, ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dinaon dimurnikeun ge bau dunia bae hese. Kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung.
nelpon eta pan sekolahan mah jeung awewe eta teh nganjang resmi unggal poek si kiaina lain magaan ngaji anu irungna mancung bae tuh kan itu cenah kiai mah ngadidik teh podol sero lah bohong bukti dah kadituna kiaina loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiai nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai kainjem ku setan nah dimurnikeun deuk dididik ieu teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mental geus mental dunia dididik di sekolah geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mantak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajen kiai na mah gedong ge belon teh kiainya ayeuna nah hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai sigadan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak aing murid da masa bodoh teu beunang jeung bakakak panding tembang ge ulah. Wah iya mah Abdul Qadir kajajaden masalah mah tadi keur carita geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah etalah si Asep teh keur ngariadohan eta timimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafadihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nya nama dijauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat aja ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg bah tuh kamu bupati bah datang ngusruk tuh bah camat bae datang ngagibeg atuh bupati mah ngusruk lamun datang bangsa gubernur eta mah lain ngusruk bapak na ngusruk naon naon bah ya saluhureun ngusruk naon ringsak teh mah geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kiai ringsak nah eta teh diri daun atuh datang bae sebot dia nama urusannya urusan orang mengaji bae nya nama urusan dunia nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Qur'an orang mengurusan Al-Qur'an toja iya orang jeung nyana atuh datang bae urang mah menghormati kemanusiaan anak